tanda simte ya, lamun urang ka kamar nyana geus aya di tempat sare, nyana siap di tempat sare ngabaturan urang. Adak lamun urang langsung tuh babacaan nyana aya di dunya, nyana langsung ngarangkul ka urang, dicekelan mata urang. Lamun pas subuh Allahu Akbar ditutupan celi urang, jangan didengerin, dasim ka dasim. Nah ini mata dikikeun we dikikeun eta dek beutang dikikeun dasim eta dasim. Nah maaf besi aya di dieu nu ngaran dasim pajar keren we ngaran setan eta. Celi di perut. Ya Allah ya Rabb. Satu, kedua, ketika orang dahar teu maca bismillah dasim milu. Mantap kita si dasim teh ngabarengan teh sebeh-sebeh. Ketika baju orang ngagantung kemudian ku orang dipakai, orang teu maca bismillah milunya na bareng jeung urang, dasim ngaranna. Ketika orang asup ka imah kemudian teu maca salam heula, eta dasim diuk di kursi. Ketika aya pamajikan diadukeun urang ku pamajikan, tan nu ngadu-ngadukeun suami dan istri adalah setan dasim. Dasim ngaran. Mulai tah pamajikan teh ngomong, "Kak, ne kanyahoannya." Naon? Henteu salam berarti tas nganjang geus. Siap nyahoanan. Dah apel ka jeung kumaha ulah sok suuzon. Suuzon kudu jaho di HP-na aya. Sia sok kajuna mimitian kos kitu bae. Gimana tangga urang ieu? Dah dipercaya ieu maka dulurna ge meni luis kitu. Dasim gak ada. Terus dasim terus itu sedek jadi si dasim berbeda kasalakina ulah ngomong lamun pamajikan keur malah urang ngomong cicing lah cicing bae bangun hebat tuh ya cek pamajikan ai bener bah kan cicing bae kan ngaku atuh jelema mah aing ngomong salah atau ngomong salah cek salakina mulai darder tatu saeutik dicilongok nu ribut suami jeung istri eta dasim madak lamun pamajikan orang marah cekal ku urang celina adanan selicia aya si dasiman ka jeung kumaha ge adanan ku urang dasim eta Masya Allah. Nah iyalah di imah urang aya setan ngaranna dasim mun dahar teh sebeh-sebeh dibarengan ku dasim mun urang make baju make calana make samping henteu bismillah heula eta dasim di tempat sare urang si dasim nah teu puguh teu karuh urang noel pamajikan mere kenal pot eta dasim eta ditoel ku Haji Pendi dah wal-wal bae kos bare duit bae dasim da dasim. Nah tuh duit mah urusanna lain deui engke ieu mah urang lah teu bisa geus lah da eta dasim mulai teh ribut loba jelema nu ribut di tempat sare teu kudu jauh-jauh neangan jauh anu aya di dieu ge sebenarnya di panggung ye eta dasim jamaah kaum muslimin tengetkeun da si dasim teh nya geus urang lamun dek ka imah assalamualaikum mun aya jelema di jero pamajikan urang mana ya assalamualaikum eueuh ganti ku ari usah sama assalamualaikum wa ala ibadillahi